Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya ya ya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Kau gila. Jarang nu kieu poe ieu Din euy. Sabua hayang masem-masem isuk-isuk kieu teh. Nu hasem naon? Ah naonna pokona mah nu hasem. Aya di imah urang tukangeun erek. Naon? Teh ucing. Gelos ya. Urang ka kebon ya. Ayo, Sugan manggih caplukeun. ayo. Tapi urang sampeurana barudak. Barudak. Hah? Ayo, Ayo, ieu kita. simpen we dia. Tuh si Ijah. Jah, di mana? Iya, terus di masjid, ke depan duha. Allah, subhanallah, iya soleh. Mereka mana dah? Mereka kebon, mereka yang anu aneh-aneh. Naon nu aneh-aneh teh? Naon ya tuh geus di kebon mas teh. Gelah tuh, erek kabumi hela, erek tuang hela ini. Nya sok atuh di dagoan di Ten Mangirod. Ai didinya tos kieu can. Acan, kikian we. Si koplok, Sugan mah menawaran mahar. Tidak sok Jika ditulah. Uru, kebuan terbairon. heeh, uru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Amin. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Lah, barudak pesilami teuing ngantosan di saum. Mah, abi bade angkat tamang. Mohon, Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tin. Tin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tin. Kemananya si Titin? Halo, kegeningan pantona. Halo, iya geningan si Titin teh. Alah, iya Pak Ustadz Dampar. Astagfirullahaladzim. Punten abi ya Allah, terus ngahina Titin. Tin, Tin, ugah, ugah, Tin, Tin, ugah, ugah.
Din. Buka. Ijah aya naon ya? Din, nah bawa ya kieu. Nuhun tadi teh nonton Doraemon rame, janten we kaoboan. Astagfirullahaladzim, Din. Ke mata kenging bawa ya kieu nya. Nah aku mah kitu jah. Ya, kieu Tin, dina keterangan dijelaskeun anu obo enjing-enjing mah moal kenging keberkahan, moal kenging kebaikan, nambah dongkapna rezeki, nimbulkeun rasa males, nimbulkeun macem-macem penyakit. Dawaya kieu mah waktosna dongkap keberkahan sareng rezeki ti Allah, Tin. Oh kitu jah nembe terang abi mah. Atur nuhun atuh jan tos ngimutan abi. Mohon sami-sami. Ayo urang gerakeun hame sehat. Bade ngajak ka mana Ijah teh? Itu barudak pada ngajakan ke kebon. Bade naon ka kebon? Duka ayo Mohon atuh salan heula aja bade tamaseulannya. Ayo atuh jah bade angkat ayeuna. Ayo. Gila. Mitra jeung Fitri tadi ajakan. Ayo tuh orang samper. Ayo. Tuh gini ada raya baru dakna. Mana? Itu tuh. Ribut. Naon ribut. Rara, Fitri, Puput. Aya wae. Dak, ada kirim mah. Bade kamarana ke 10. Gitu Sofi sareng dina ngajakan ka kebon. Naon ka kebon? Duka tuh, ayo ya pada ngiring mah. Kiring mah. Kiring mah. Ayo atuh. Ayo ah. Badar teh nu mana ieu teh mana? Iya jadi atuh. Saksina ieu. Iya aja. Iya. Geus bener. Dosa namanya kebon. Nah, anu kumaha gitu ya. Emang habis anyap kumaha? Nya joget apa? Nya itu bicara di sarang leuh. Ingat abi mah anu sarada terus gaplok. Kudu make sei salju. Din, lila anjir si Jah dahar teh kemana? Jigana si eta dahar ka jeung lape we. Balapar beuteung euy. Sarua euy urang oge lapar. Hinder ah, sugan manggih ceplukeun. Yuk, Asli. asli ayo. Ayo, hinder lah. Urang ngidar heula. Sok. Iya aya jago. Anjir garing teh. Nah, kenal garing mah. Dahar
Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Naon euy? Rezeki anak soleh urang mani musam. Mantap lah. Kalari ieu nu saha sampeuna? Nyak teuing aing mah teh hayang nyaho. Pokona manimu ieu mah. Geus lah ayeuna mah urang goreng we ayeuna mah. Sia. Goreng-goreng ti mana hordeng anjir. Ate anjing minyak nage eueuh teh teh. Lagi kumaha kan atuh rek di atah wae. Hayang anjir nyebeuteung teh. Perut urang perut elit anjir. Ayo urang beuleum ayo. Ayo. Kala tuh urang nangan hela suluhna. Anjing mana Ayo, kalem. Nangan hela suluhna. Si anak soleh. Euy. Sawar anjir anak soleh. Euy. Teu kudu capek-capek nih usaha. Usaha. Anjir ese. Anjir. Tarik korek mana? Kan make naon? Ya, aya hari mana? Krek kepikiran urang. Waduh, make naon korekna kitu ka bawah? Kumaha tuh urang ge sarua teu mau korek di imah. Ieu we daguan barudak, sugan anu mau korek. Lah. Oh, di dinya. Gua ada di dieu lah. Duan euy. Anjir makan besar pokona mah ieu mah. Din. Aya kuayana caprukeun. Oh, korekna. Seueuh anjir. Si itu tuh lila anjir barudak. Anjir Kemana sih eta? boges lapar betul euy. Kumaha tuh? Da, kumaha? Rek di atah bakal nyeribut. Pisan anjir. Kumaha tuh pokona mah. Tuh. Itu tuh barudak tuh. Kayak si Fitra, Putri, Puput, Titin Ijah, Titin Ijah. Mas Ijah sampai nih si Raja wae. Lo si Ijah tadi angkot. Enak murunya. Kalewang. Kalewang. Berada. Rempeyek. Tuhnya. Kurangnya tangan. Tuhnya. Jalan kok. Mana marane hari wa. Yo si Ija. Iya nang cedera jadi aku si Titin. Kunaon maranyun jika nugas masa depan wae. Ini nih senyum. Ninggalina manyuna preman teh karari ieu geuning. Orang Kunaon euy? iya orang tadi teh bingung sampe. Rek dibeuleum tapi korekna euy. Mau korek tuh? Mau korek di mana? Udah dogen teu. Yang beres jaga kita mah. Biar rejeng ieu diduruk. Imah maneh ku urang rek diduruk mah. Ieu itu. Jir kasar Imah preman mah ieu. ulah, euy. Mendakan sampai ti saung mana ieu sob? Eta bukat tidinya meureun tadi teh tidinya tapi dukan saha dukan Bahira dukan saha. Ulah itu da itu aya nu gaduhna ge teh. Saha? Tadi ge saha? Nya milik urang minguna atuh. Astagfirullahaladzim, sob. Ye dangukeun. Mang Irod wae terideun sapeuna dibeuleum ku didinya. Komo deui Allah benci pisan ka jalmi-jalmi anu sok cunak-canak barang batur. Sanajan teu aya sasage da Allah mah mau uninga sob. Sapertos nu dijelaskeun dina Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil.
Aing mah gagal dahar mah gara-gara si Ucil tuh. Saha Ucil teh? Heuh maneh sete Ustad Cilik. Nya atuh hapunten, abi mah mungemutan hungkul. Ijah mun telopat mah ijah teh gaduh tangkal sampah di kebon. Gaduh Tin. Tah, mending kieu we sok mending ka kebon abi. Seueur tanggal sampeuna hoyong sakumaha. Atuh setelah ngomong tadi. Urang geus teu kuat beuteung lapar ya. Ayo atuh. Ayo. Berang-berang bawa tongkat. Ini tuh. Berangkat sete. Berangkat. Geus nama ini. Sok, kita balik usaha ngalah sampuna. Si Titit we, si Titin tinggal tenagana ge kuat. Teu tiasa awi macam pernah ngalah sampe. Ya sebagian mamangna. Ieu mah kudu lobat. Ngalah sampuna ge tingali kudu sakebon. Kembali anu kitu mah ku arang we. Mending kulobaan sete meh tere. Tereh naon? Nya tere dahar atuh sia teh. Sok urang mah bagian ngalah suluhna. Ya, ari korekna aya teu. Sok aya biasa nama. Jelas mah abi ngadurukan sampah. Kela atuh urang pilayan helanya. Rek ngalah sakumaha ieu jah sampeuna. Mangga we sesakapna. Seur-seur teuing mah bilih teu katuang mubajir. Mana? Ayaan euy. Jah. Paculo. Lan, aya, kela. Ya. Ya, kurang ya. Panglima tempur nega orang. Aling. Sok. Aling semua tegdik. Wah. Beladi aja dah. Lain batu. Berarti ieu beladi tah. Tadi mah beladi tah, beladi ieu. Haling. Sok. Kalau tai ucing we. Naon? Itu we. Yuk. Jangan deui ya, yuk. Ieu. Tengah ngurak tengah sampo. Gas.
Bantuan atuh. Sok. Hiji. Dua. Tilu. Sion euy. Ayo. Aling. Cok. Tes ilmu panglima tempur. Emang ngiluan ah. Dua. Tilu. Hese euy. Ji. Wadak euy. Guru. Ji. Dua. Larang ieu mah. Akan kuruan. Ji. Dua. Potong euy. Potong deui. Teh nih. Set. Aku naon Din? Guru lah. Suap potong. Nah. Poya. Iya, yuk potong deui. Wow. Tah teknik lecan. Tuh. Potong. Potong ya Madin. Wow. Eta tadi ngali. Sok atuh bantuan. Tong ge bae ah kari ieu. Kari pacul. Ah, Cing haling. juga asa domba euy. Atuh kepencuk. Bae lah darek jidahan. Cia tadi mah rentang sedek ieu. Mana setan? Alalit teh. Aduh, berarti kieu. Bae lah. Ieu mah huy we meureun. Juga asa domba. Dia mah mun ka kersi itu si Titin mah mah. Guys, doma. Mun si Titin mah mah ibaratnya. Kersi Titin. Si Titin mah kudu kieu nya. Kan ieu badag. Tri. Juga asa domba. Naon? Tah. Hei. Stitin mau hari bayar bakal nyakeun. Nya di sedek ieu we. Maregen mah. Urang mah kabagean urang ieu rencana kieu mah. Ish. Ah, baiklah dah. Sok we buruk lah. Nanti sedek ieu we. Sis yang ngadal ieu si Ija. Ceramah si Ija. Si Ucil. Tong dengekeun si Ucil mah. Yuk ah. Ya karumpulkeun atuh. Ulah bae. Sopi teh lain geus teu kuat lapar teh tadi. Bawa tuh. Oh, bawa. Yuk. Dak ya, siap ya sana. Pandai eureun. Pandai. Sabari nungguan sampai asak. Kumaha urang lamun main sorodot gaplok ya. Satuju pisan. Lamun eleh digaplok itu. Nya henteu atuh sia teh. Eta mah kekerasan dalam rumah tangga. Dalam bercanda maksud teh. Jadi lamun eleh dek di kumaha. Ning diakod we eleh mah deuh. Satuju pisan. Mung diakod mah moal kuat. Kumaha lamun urang eleh sorodot gaplok. Pira ku urang kudu ngakod si masuk itu badagna. Tong kitu maneh teh. Kumaha mun maneh leutik teh kabawa angin leuwih leutik. Acip cigana si Puput ngakon si Titin. Syukur di tade, duor di tade, kan pala di tade, pujal di tade. Geus lah tinggal dikuremkeun maneh mah Put. Tano. Gelo sia maneh kemana wae ngomong teh. Geus. Hara runtuh wes ya. Ayo main sodok gaplok lah. Gitu dihanap we aya parenu menang di ala. Jigana alus kerja di lahan ieu euy main sodok gaplok. Oh, bener. Ayo, Ya. Tapi kudu cabutan heula cigana mah. bae ayo we. Ayo, Gotong royong. Cabutan heula we. Milik pojona mah. Ayo, pojok sate lah. Cabutan euy. Yo, malam. Bari euy, malam cabutan. Oh. Kadi itu atuh lain kadi itu. Jadi itu we. Wah, elo. Wah. Dua aja. Siapa bang? Tadi paculnya mana, weh? Itu tuh. Mana? Awas tuh. Awas tuh. Kerere.
Oh, sok. Oh, sok ngalikeun. Wah, ini cangkeng euy. Ya, Din. Kalau dina ge baheula ge kikieuan demi nyakolakeun dina teh. Leuwih-leuwih ti kieu aturan mah. Euy, bener. Heeh, sok terus. Ini ripuhnya kieu teh. Untung kalau kurang lain petani, euy. Naon? Pengusaha ikan. Gua mah burayak. Burayak. Beda seteh. Tukang burayak. Yo, jang ieu-na lah. Euy, kok zaman ieu euy. Euy, kok jadi aya. Retang. Ya, ya we dia halus ya mah. Bengkak kudu badak. Fitri. Lah, bae urang mah ieu benerna. Aya tah bengkak di mana teh. Kieu anjing, pasang batu di ditu. Tuh, itu heuh. Oi. Merek kabaran saya orang pun ah, orang Fitri ah. Begal lah urang. Ah, urang. Kumaha urang teh? Sok lah hareunya. Gas, yuk. Ini teman aku. Oi. Akon. Iya. Bor ke dia. Iya. Oh. Hei. Bor buat man. Ya, kudu dapat. Wow. Sok menean boro. Maneh bantu. Wait. Nang bicikan yuk. Bicikan kumaha? Hah, kayak orang barudak itu aya layangan we. Ayo. Ayo. Itu layangan euy. Mana? Benang euy. Benang euy, akon euy. Akon euy. Kan bean euy. Naon layangan naon eta mah. Nyamot ya udah makan. Ada balik deui. Tin, tinggal disampel geus asak can. Lapar ya. Mana? Urana urang ning sidina ah. Ieu tos asak ieu. Daun cau euy. Daun cau. Terwadah na teh. Iya leuh. Iya siki. Wow. Iya. Iya, we daun sauna. Eta daun Sok. Oh iya bisa. Ieu naon semen. bawa heula ka ditu yeuh. Bagi-bagi lah. Bawa heula ka ditu euy. Oh iya kudu sampai. Keresek tuh ieu. Euy. Bawa heula ka ditu euy. Keresek. Oh, batal gitu. Oh. Euy, euy. Pacu. Ah, makan besar ya mah euy. Bawa yuk. Bener sih kieu. Ai, kucing bae. Alam tedak. Bagi-bagi lah. Nah, iya keur maneh Fitri euy sarwanya maneh. Ya, Siti. Ka mana ka urang Siti kebagian.
Ulah as titin. Atuan liya we. Abi nu gede. Yo lah titin yo. Ya, tuh. Ulah. Mata besar titin. Kurang nu capek ngalana. Oh nya. Si titin anu ngeunah. Kan dia lo bareng-bareng lo bang. Cuman sahat mana otak dimin. Tingali raja mah pang badagna wae. Nikmat. Gawe embung. Sultan we ya nama si titin. Bisa seri ya nama remante euy. Nyoman nyon kestutut asli. Alhamdulillah nikmat ieu ya Allah. Maaf, Ajak kesautik. maaf pisan. Sagala oge bakal nikmat ku cara nu halal mah. Lah, oi. Lu diok dahar mah. Sopi mah. Natak dengan teh. Minal we. Aduh setengah anak ke lapar, sih mau inget nanaon penting mah beteng wareg gue. Oh, goreng teh. Nikmatnya sob lah. Nikmat ya. Nuhun ya. Sami-sami. Alhamdulillah ya Allah. Tuangan anu halal mah karaos nikmat. Sanos tuang jeung sampo oge. Atur nuhun ya Allah. Terus masihan rencangan anu sok ngemutan ka abdi. Ngemutan kanu jalan kanu leres. Sareng jalan kanu kasayan. Kala euy di jalan teh sepi kieu rock and rollan lah. Astagfirullahaladzim. Tong gitu mending sholawat tapi berkah. Ayo Yo, atuh lah. Salat naon? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siap. J, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina